Di mana orang niat ibadah ku Allah bakal disumpurnakeun kabutuhan urang saacan urang nyungkeun. Tadi teh ibu gaduh murang kali lah. Gaduh murang kali alit-alit nama meuni solehah budak teh. Teu dititah. Teu beda jeung anak batur budak abdi mah cenah ibu teh nya. Budak batur mah haban we dihudangkeun teh san beuntak mah tan jam 7 mah can udang-udang. Budak abdi mah alhamdulillah cek bohongna ieu mah nya. Alhamdulillah jam 3 tos ugah. Budak abdi mah. Terus budak abdi mah nyeuseuk jam 3 teh. Terus naeur cai budak abdi mah. Terus mang nyangukeun budak abdi mah. Abdi ugah teh geus segala asak kitu. Nya kamu orang kali kitu teh. Nya upami ibu angkat-angkatan emut teh kamu orang kali kitu. Naon sababna? Bageur Allah ge kitu tara barang penta urang teh hadekluk we ibadah, ngadekluk we wiridan, hadekluk we salat, hadekluk we ngalaksanakeun maca Quran, tara barang sungkeun. Teu nyungkeun oge Allah terang kana kebutuhan urang, sateu acan urang nyungkeun disampurnakeun kabutuhan urang. Tak eta teh lamun urang niatna ngadoana ibadah. Lamun niat ngadoa ibadah, saacan urang nyungkeun ku Allah disampurnakeun. Budak urang hayang sakola, kumaha di mana biayana? Can nyungkeun biaya kanggo ngadoa ge? Geus aya biayana. Urang kali urang hayang kuliah, di mana biayana? Saacan nyungkeun, geus aya biayana. Urang kali urang hayang damel, saacan milari damel, geus aya nu masihan damelna. Kitu teh. Eta naon? Ladang doa urang. Matak ngadoa teh tong eureun. Tapi naon? Teraskeun sabab ngadoa teh